Para mitra sadaya ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos, ti episode ka episode, tengering terang-terang aina episode ka 38, menya para mitra, carios nyambung nuju dina Pancatunggal. Upami hoyong dongeng anu tamat sekaligus di playlist, mangga buka playlist na para mitra di Mang Jaya Official. Alhamdulillah kade ulah lali nu teh acan noel subscribe sareng loceng gitu heulanya para mitra. Alhamdulillah para mitra. Atuh 134.000 subscribe prawargi atur nuhun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ayeuna dongeng nu judulna Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-38. Namun bila hoyong anu tamat, aya para mitra sapertos lodaya mamalihan para mitranya. Lodaya mamalihan dah kitu mangga atuh. Terus aya balik di Nusa Kambangan oge para mitra ayanya dongeng-dongeng nanya mangga seuri para mitra oge kawin katuyul. Kawin katuyul salah teuing atuh. Tuyul dikawin para mitra. Kun bae cenah Mang Jaya hayang beungar. Hayang beungar mah usaha tuh para mitra. Usaha ieu bener atuh kawin katuyul. Hayang beungar cenah kitu. Aduh. Namina ge para mitra dongeng. Aya dongeng teh atuh mah diteraskeun nya. Ayeuna urang kana dongeng bae. Judulna Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-38. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mangga nyanggakeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahna mana. Kumaha daramang sadayana nuhun pamidaramang mah. Mang Jaya alhamdulillah aya hibar pangdoa ti para wargi tiasa mancen tugas de ayeuna neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung judulna Pancatunggal dina bagian ka-38. Ka-38 ieu dongeng karangan Kiliksa. Atuh para mitra sadaya mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun hanca dongeng parantos dugi kanalika Nyi Partiwi ngalahirkeun orok nu kadua. Kanggo nontes waros lancarna jalan carios aya sabagian kalimat anu ku Mang Jaya diwangsulan deui. Mangga para mitra sadaya wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna kongkor. Judulna para mitra Pancatunggal karangan Kiliksa dina bagian ka-38. Para mitra anu mulia, serog ka hiji tempat di dinya aya rungkun haur di tengahna aya nu lowong. Mawiwit eureun di dinya melong ka jero naksir pitempateun tetela bakal aman mun sare di dinya teh. Nyai, kumaha mun sare di itu nah bisa asupna? Kuring masieun mah bisi aya ora welang neangan dewe nu sejen nu teh hese asupna teuing. Melang ka oro kuring mah. Komo di nu sejen mah bisi aya maung. Hayu atuh mah sok mati heula. Mawiwit nyoba-nyoba asup ti heula tapi tetela hese pisan. Kawan tu remet ku cinggir haur jeung loba cucukan deui kapaksa mawiwit mundur. Sabab teu sanggup nuluykeun bisi matak cilaka ka oro. Hese Nyai kapaksa kudu neangan deui nu leuwih alus ti dieu. Kamana atuh mah mangkani geus reup-reupan. Kumaha mun di tengah walungan we sare dina batu ngarah teu kahontal ku maung atawa ajag. Mun teu salah mah di ditu aya batu gede jeung lempar. Di tengah walungan. Muhun mah di tengah walungan aya batu gede. Bisi aya orai sanca Nyai mamah hariwang. Ieu teh di leuweung mah bahaya moal aya surudna. Di walungan jeung di darat sarua bae soal kasalamatan mah urang sangakeun we kanu kawasa. Sabab paeh jeung hirup angin Allah nu nangtukeun. Ari Nyai kagungan emutan kitu mah geus atuh di dieu. Da sami wae moal matak naon-naon di dieu oge. Enten mah sabab di dieu mah jauh ka cai mun kuring ngajuru dina kaayaan peuting bisi riweuh. Hese cai mun di sisi walungan mah babari. Moal kudu jauh neangan cai asal sadia tilam we nu kanel. Mawiwit mikir tapi sanggeus eueuh piiliheun. Dan ngaranna oge para mitra di leuweung teu kurang ku pikasieun akhirna mah mawiwit teu bisa naon-naon kapaksa nurut kana kahayangna Nyi Partiwi. Hayu atuh Nyai bising kaburu poe. Nama urang kawalungan ngan kade ulah poho ngalah heula dang-daunan keur tilam. Jeung deui mun bisa mah nyieun wadah keur orok sangkan amanunana. Mangga Nyai urang gancangan yuk.
Terus lalempang deui muruk kacai ke sisi walungan di jalan Rua Rawel ngaladang daunan ura rubak. Keur nilaman orok dina batu tea. Malah mawiwit ngalah wae leutik sababed maksudna rek nyieun karanyang keur ngawadahan orok, ngarah teu tiris teuing mun ti peuting. Tekung silila 2 jalma katilu orok geus tepi ka sisi walungan, tuluy ancerub kalayan ati-ati ngadeuketan batu gede nu aya di tengah walungan. Kalacat duanana ungah gek dariuk bari ngarahu. Nyanyi ibu dak pangku heula bari sakalian susuan. Marek nyieun karanyang keur wadah orok. Yap mangga, ma urang susuan. Orok dipangku ku Nyi Partiwi tuluy di asrongan susu. Orok meuni nyantok tuluy ngagenyel susu. Tapi di lali mah koceak budak ceurik atuh reuwaseun Nyi Partiwi. Aduh ma, budak teh kunaon? Be, cilaka palang siang ci susuna teu bijil. Mawiwit hariwangeun tuluy susu Nyi Partiwi dipariksa. Tetela teu nyalahan eueuh ci susuan garing da puguh kurang kajamin kadaharanana. Kumaha atuh emak cai susu teu bijil? Kapaksa kudu dibere cai walungan sabab teu aya piliheun. Teu aya waktu keur neangan madu, ceuk Mawiwit bari carinak dak watir ka orok nu hayang nyusu. Nyi Partiwi ungar-ngumar ukur ngumar cipanon teu bisa naon-naon. Orok gogoakan ceurik bari kakejet mata watir jeung nalangsa. Kulantaran watir ka orok kapaksa dibere cai walungan, orok meuni ngalek-lek bangun hanaang. Nyi Partiwi teu kuat nahan cipanon. Budak dikeukeuweuk bari diceung-ceurikan. Dedeh teuing anaking nasib jabat kieu-kieu teuing. Hampura emak kasep dah kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Wayahna kasep kudu ngalaman nginum cai walungan. Okna bari ngusap cipanon anu ngalemereh mapai pipi. Tapi aneh budak teh jempe dibere nginum ku cai walungan mah, malah mah reupeurem sare tibra. Mawiwit teu ngomong deui para mitra ti korok lok-lokan nahan piceurikeun. Watir ka orok nu kudu ngalaman kitu, ras inget ka Surajaya, ras inget ka Sutima. Nu akhirna ngabijilkeun rasa aral jeung amarah. Nyai teh gara-gara si Sutima jeung Surajaya nu taya ras-rasan pisan. Sababun lain gara-gara manehna mah nasib orok moal kieu. Lamun mah diparengkeun panjang umur hayang ngayakeun balitungan lah jeung si Sutima nu telenges jeung biadab teh. Kitu ceuk Mawiwit bari kekerot nahan amarah beungeutna geuning. Ma ulah nyarios kitu, keun bae da ieu mah geus jadi milik urang. Kudu kieu keur saling pangeran, muga-muga we cai walungan oge. Hasiatna sing sarua jeung ci susu indung. Ulah mangmang da Allah mah maha kawasa, geus we mah ulah mikiran nu geus kaliwat. Mata kerung sing pikir, mending oge sing jongjon nyieun wadah orok. Ceuk Nyi Partiwi ngalalemu hate Mawiwit, padahal hate sorangan ge asa ancur lembur burak-rakan. Mawiwit teu ngomong deui ngadeluk ngang gedi gawe sabisa-bisa meulit-meulitkeun hoe nyieun karanyang. Tetela ari kapaksa ku butuh manajan ahli najan can ahli oge teu burung jadi. Wanguna lonyod mangrupa karanyang nu carang tuluy ditilaman kudang daunan dipake nyaretkeun orok. Geus kitu mah Nyi Partiwi jeung Mawiwit bebenah tuluy ngagoler dina batu. Dianggal kudang daunan ari orok dituna di tengah sangkan kada jaga kuduaan. Repeuting kaayaan beuki poek mata keung jeung geuman sora sasatoan leuweung mimiti rame. Patemalan jeung pada waturna maung pating galaur manuk jurig pating kareak koreak pating koceak ditema ku ungkut-ungkut diterdeurah-deurah ku sora haleuang nu ngalideun. Ari Mawiwit jeung Nyi Partiwi tibra sare dipepene ku sora cai nu teu aya reureuhna. Hawa di dinya estu jauh jeung taksiran. Nu disangka bakal tiis buktina mah asa haneut. Tiis teh tina batu kaibunan hawa mah ngareunah matak tibra sare. Tapi hanya kal kangeunahan Nyi Partiwi jeung Mawiwit kaganggu. Sabab harita langit teh jadi angkeup mega hideung ngagulung. Di jomantara buntut hujan murilit di langit. Hiuk angin ngagelebug tarik pisan tatangkalan ting pelenod. Pangpung garing plak-plik-pluk murag kalakai rabeng haliber katebak angin. Akhirna breg hujan gede meuni ngagebret sorana pating saleor ningang dang daunan. Sedengkeun nu sare tetep tibra kalah ka di ayun-ayun di alam mimpi. Tumaninah di alam samar. Teu karasaeun yen awakna geus jimbreg kabulusan. Kahujanan sarta cai walungan jadi naik sengaluhuran. Hujan tikirang leuwih gede akibatna cai leuncang ngagulidag ka walungan. Ngagulung ngajadi hiji leb-leb batu nu dipake sare ka keueum. Korejat Mawiwit hudang duak liuk bari gigisi. Nyai banjir. Kudang nyai hudang. Ceuk Mawiwit bari uyup ayap. Nu karampa ukur cai korejat Nyi Partiwi hudang. Reuwas nu taya papadana sabab ngadenge nu gogorowokan. Jeung deui kaayaan harita gandeng ku ngaguruhna hujan jeung cai walungan nu caah. Mak, aya naon ieu teh? Nyi Partiwi can pati sadar luak liuk bari tangah barasat aya kilat, pededag sora gelap nu nyamar tatangkalan.
puguh meningarenya Nyi Partiwi lelembutanana geus kumpul deui. Ya Allah, ya Robbi, hujan. Pokna terus ngusap beteungna karasa seueul katirisan tuluy ngarampa budak nu tadi aya di tengah. Beg hate reuwas jajantung ratug sabab budak teh teu karampa. Nyai, di mana Nyai? Mawiwit uyup ayap hayang ngarampa Nyi Partiwi. Budak ka mana, Mak? Mana budak kuring? Nyi Partiwi lualewe rek ceurik melang ka orok meureun. Apa di dieu Nyai? Mana atuh ayeuna teh? Aduh, Gusti palang siang. Mawiwit teu kebat nyaritana tuluy pindah diukna. Keduk ngadupak Nyi Partiwi nuker dongko neangan budak. Mak, kamana si Ujang? Aduh Gusti, atuh make hujan. Nyi Partiwi sasamat kanu maha kawasa gera-gero ka anakna nu leungit, ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat ceuk paribasana. Sigana bae geus ngagaleong budak teh ka bawah cai palid kahilir dibawa ku cai leuncang. Akhirna Mawiwit jeung Nyi Partiwi silih rangkul bari silih hujanan ku Cimata. Teu bisa nyegahkan eta kajadian jumritna dua hate awewe parat ka langit. Kadangu kudu maha kawasa, set hujan raat angin leler, ngan cai walungan tetep ngaguru. Kawan ducaahna gede pisan, batu nu dicicingan ku Mawiwit jeung Partiwi ge kakeueum, malah Nyi Partiwi geus cipruk ku cai hujan, jaba sukuna kakeueum sametuur. Alhamdulillah geuning raat hujan teh Nyai, tapi kumaha si Ujang atuh? Ma urang mah teu daya teu upaya usik malik angin Allah anu kagungan. Keun bae nu geus mama ulah ditanyakeun deui kuring mah asa nyeri hate. Ceuk Nyi Partiwi bari ngusap beungeut karasa baal. Nyaina nasibna mana kieu-kieu teuing rek iraha beakna katunggaraan teh atuh. Mama watir ka si Ujang tangtu ka bawa cai kahilir kumaha nulunganana Nyai. Nyi Partiwi teu nemalan. Kaleuwihan teuing ti bingung jeung sedih nu akhirna mah jadi ngahuleng siga nu baluweng. Cipanon ngadak-ngadak saat pipikiran asa pabaliu teu puguh. Atuh Mawiwit jadi cicing jempe teu daek ngomong. Jongjon ngararasakeun tirisna hawa. Suku meuni geus teu karasa nanaon-naon bakat ku kaleuwihan teuing tiis. Baal leungiteun rasa. Akhirna di wetan hibar ku pajar jangjang peuting geus ngalingkup. Indung beurang geus nemongan manuk saeran recet disada ngabagiakeun beurang nu geus datang. Barasat sang surya medal ngahibaran buana panca tengah. Leuweung ge ayeuna mah caang teu poek teuing jiga ti peuting. Bareng jeung braina beurang cai leuncang di walungan orot, gulidagna cai balik deui cara sasari. Batu nu dicicingan ku dua jalma geus teu kakeueum deui karisesana. Para mitra, harita teh runtah mending ngayang ka bawah ku Cileuncang. Alhamdulillah urang salamet mah bisa keneh nyeusup hawa seger. Bisa keneh kumelendang di alam dunya. Ceuk Partiwi bari tangah ka langit, kawas asa nu nindeung. Hayang neteup langit tapi hanjakal walungan di tengah leuweung can kasorot ku panon poe, tara kacaangan bentang atawa katuruban ku kakayo nu ngaroyo. Nyai urang teh kudu kumaha atuh lamun geus kieu, nah bet kabina-bina teuing cocoba teh. Mama meni asa soak watir ka orok nu dua, meni sakilat pisan asana teh mate asa ngimpi. Ceuk Mawiwit nepi ka manteng ka orok nu leungit asa kacipta bae dina kongkolak matana. Ma hiji indung leuwih nyaah ka anakna sabab indung nu ngarasakeun nyerina ngajuru. Perasaan kuring leuwih banget batan emak. Sabab saha jelemana nu teu nyaah ka anak boro-boro manusa. Dalah sato ge nyaaheun ka anak. Tapi emak kanyataan geus jadi ciri yen urang teh teu kawasa. Taya kakuatan pikeun nyegah ieu musibat. Tah kulantaran kitu ayeuna mah urang pasrahkeun bae ka nu maha kawasa. Sabab urang mah lemah, teu daya teu upaya. Teu bisa nawar kana pangersan nu maha kawasa. Keun ulah diinget-inget deui bisi matak buntu laku pondok lalakon. Bisi matak pegat lengkah jeung harepan. Ain mah hayu urang nuluykeun lumampah da moal nya. Ari kudu wae di dieu mah ceuk Nyi Partiwi nemongkeun kautamaan budi ngebrehkeun kakuatan batin. Lain hartina teu nyaah ka anak, lain hartina boga hate teu aslir batu karang tapi geus kuat narima cocoba geus tabah nyang hareupan ujian nu berat. Nyai geulis emak teh teu salah milih dunungan. Teu mubah kumaula ka salira teh sabab beuki dieu beuki bukti. Nyai jalmi sajati nu tos kiat lahir batin. Dibarengan ku manah ikhlas, teu kagungan manah awon. Boh ka sasami jalma, boh ka nu maha kawasa. Upami kitu mah teh reug-reug moal petot ngabelaan, moal luak leok hate jeung pikir. Mangga Nyai mah sejang iringan. Hayu atuh mah urang ka darat. Geus kitu mah jerub ancrub ka cai, ngaraas walungan rek nuluykeun lalampahan kalacat ka darat tuluy eureun sakedeung meresihan pakean nu pinuh ku runtah nu nyangsang
Geus kitu berala leumpang deui teu puguh nu dijugjug dapon maju mapai lengka. Mawiwit geus aya pangalaman manehna sadar di perjalanan bakal aya kajadian deui. Sabab jelas pisan beuteung Nyi Partiwi can robah masih keneh mendeyang. Cara biasa nu keur kakandungan. Atuh bari leumpang teh teu boleh rarat reret neangan barang nu dibutuhkeun. Di antara nadang daunan anu rubak pupucukan jeung bongborosan, malah Nyi Partiwi ge kitu bari leumpang rua rawel kana pupucukan, tuluy di dahar, mung manggih buah saninten sok dipulung tuluy dipesek sarta sikina di dahar. Lumayan keur eusi beuteung sangkan ulah lapar teuing. Para mitra kaum dangu ieu mah namina ge dongeng para mitra, dongeng mah moal aya buktosna. Model kakandungan Nyi Partiwi tos teh. Terus moal aya kajadian di alam urang para mitra model kieu. Teh mana mina ge alam dongeng atuh. Moal kajadian model kita para mitra di alam urang mah mun di alam dongeng tiasa wae margi aya dongeng mah tiasa diruku reka para mitra. Di hade-hade sangkan saya teh cenah alus-alus sangkan payus. Di reka-reka sangkan siga para mitra kaum dangu. Akhirna anjog ka hiji tempat Nyi Partiwi geus teu kuat ngalengkah. Sakujur badan leuleus taya tangan pangawasa. Jeung di beuteungna karasa ngusial mulas cara kamari reg eureun terus diuk dina jukut beungeutna peuki pias. Naon nu karaos Nyai? Mawiwit melong hatena rada tenang ayeuna mah teu gugup cara nu geus-geus. Mah ieu beuteung karasa deui narek ngajuru deui kitu. Rek sabaraha anak kuring teh atuh? Ceuk Nyi Partiwi bari ngusapan beuteung anu murilit ku kusialan. Sing sabar Nyai keun bae ulah seueur emutan najan rek ngajuru 10 orok ge taya halanganana asal menta jagjag jeung salamet. Ulah matak cilaka jeung nyeri kana awak. Kitu ceuk Mawiwit ayeuna mah ngomongna tatag. Palias teuing mah kuring mah boro-boro ngajuru 10. Karek 2 ge sakieu ripuhna awak kuring teh. Lamun lain dangdangan pangeran mah geus kumaha meureun da karasa sakieu ripuhna. Tapi saur Nyai ge usik malik manusia anging Allah nu kawasa. Mun ieu keur saning Allah, namanya kudu alit mana sabios sing sabar, ulah seueur ting nu diemutan. Nyi Partiwi teu nema deui omongan Mawiwit aya benerna. Kitu kaayaan Mawiwit jeung Nyi Partiwi salilana silih elingan, silih bejaan jeung silih upayan, jeung silih upahan, silih belaan para mitra. Tangka anu duaan teu nyalahan Nyi Partiwi ngajuru deui ayeuna mah 2 orok patutur-tutur. Pating arwa bari roroesan nu akibatna Mawiwit kawalahan. Mangkaning sagala warurat tapi tetep usaha satekah pola nulungan anu ngajuru. Tali ari-ari kawas nu geus-geus dipegat-pegatkeun para mitra sabisa-bisa. Getih dilapan kudang daunan terus digolerkeun dina daun. Anu rubak Nyi Partiwi ngalenger kapaehan ayeuna mah teu kuat teu narima kanyataan kitu. Beak tanaga jeung kakurangan getih. Sakujur awakna leuleus ambekan geus lemah pisan gawena peureum bari ngalempere. Duh Gusti Nu Maha Agung mugi maparin pitulung we. Nah kedah kumaha atuh ai geus kieu kasaha nya minta tulung. Angin ka anjeun nya Allah sim kuring minta tulung. Mugi ditangtayungan segala rupina. Ceuk Mawiwit bari mangku orok hiji. Hiji deui roroesan dina tilam Mawiwit bingung mana heula nu kudu ditulungan ha orok atawa indungna. Ret ka orok nu roroesan bari ceurik ret ka Nyi Partiwi anu ngalempreh tanpa daya. Hate Mawiwit nyeredet sedih watir kadunungan anu keur nandangan tunggara nu banget naker. Tapi Mawiwit teu kamalinaan manehna buru-buru mernahkeun heula orok. Duanana dibuntel kudang daunan direnengkeun sina ceurik babarengan. Sorana tarik pating saleor ka unggal juru. Sanggeus orok mernah Mawiwit parita ngadeuketan ka Nyi Partiwi nu ngalempreh kapaehan. Dedeuh teuing dununganna nasib teh meni awon-awon teuing atuh dugi ka kieu kaayaanana. Wayahna sing kiat Nyai, sing sabar, sing tawakal. Keun ku marek dibelaan. Kitu ceuk Mawiwit bari tuluy ngarancetan kanu kapaehan. Mimitina tina leungeun dipapai kana punuk tuluy nepi ka indung suku dipapai nepi ka cecekolanana. Tapi nu kapaehan can lilir keneh bae. Sakujur awak tiis siga mayit da pugu beak tanaga. Jeung beak sumanget. Mawiwit jadi geumpeur sabab geus boga sangkaan goreng. Boa-boa Nyi Partiwi teh teu katulungan. Kalayan teu asa-asa bahan Nyi Partiwi dikenyot bahamna. Terus ditiup maksudna mah sangka nu kapaehan bisa deui ngarenghap. Tapi taya hasilna malah matakna mahan bingung. Mawiwit tetep usaha satekah pola nulungan Nyi Partiwi. Rupa-rupa cara digunakeun luang jeung pangalaman dipetakeun. Akhirna Nyi Partiwi ngalilir usik brai beunta lalaunan. Katara ceuleuyeuk jeung surem. Tapi sakitu ge geus nambahan kabungah ka Mawiwit anu sabisa-bisa narekahanana. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning dunungan teh teu acan pupus. Mugi-mugi sing waras waluya ulah kateterasan. Margi hawatos ka putra.
Cek mawiwit bari tuluing mencetan punuk Nyi Partiwi. Lila-lila Nyi Partiwi pulih deui kasadarana tuluy muringis nahan ka nyeri pok nyarita lalaunan sorot panon siga nu beak harepan. Mak kuring tulungan. Dadah teuing geulis ieu teh nuju nulungan mak oge nanging hapunten we nu kasuhun. Mak teh rumaos bodo balelo teu boga luang jeung pangalaman kalah kageumpeur jeung samarampa. Tapi mak teh moal ngantep ka salira najan nepi ka pati ge mak teh sejabu mela singkiat agan singkiat. Cek mawiwit bari ngarangkul ka Nyi Partiwi cipanon teu katahan murubut ngahujanan anu ngalempre. Mana budakna emak na salamet atawa henteu? Aya berkah tuang putra teh salamet duanana oge pameget sareng karasep sarimag sareng nu ti payun. Duh Nyai geulis emak teh bet heran sabab hidup teh aneh kabina-bina. Ngajuru hiji terus leungit datang hiji deui aya gantina. Leungit dua datang dua heug sarimag taya nu dipikeun sasieur. Estu nyeples jeung nu enggeus-enggeus emak teh hariwang. Sok sieun teu tiasa ngurusna sabab kaayaan batan sakieu. Duh Nyai kudu kumaha atuh. Mawiwit teu kendat medal cipanon bingung nu taya papadana sabab susah miara orok sadua-dua. Mangkaning inungna beuki ripuh tanaga musnah dipake ngajuru ku saopat-opat. Jeung deui mawiwit teu beak-beak kaheran sabab beuteung Nyi Partiwi can kempleng keneh tetep siga nu kakandungan. Mak ulah loba nu dipikir piara we sing apik jeung ati-ati. Soal kuring teu kudu dipikiran mung kuring nepi ka ajal. Nya hape budak piara sing nepi ka gede. Tapi kabisuh hirup sorangan. Kepercayaan kuring tamplok ka emak sabab ngan emak nu bisa dipentaan tulung. Duh Nyai ulah kasasauran kitu sanaos ka aya Nyai batan sakitu. Mama ageung harepan ye Nyai bakal jag-jag deui sabihara-bihari. Ulah alit manah ulah ngalalowang hate emak. Anggur masing gumbira sabab budak anu leungit kagantian deui. Bagja geulis Pangeran Ma Adil. Nyi Partiwi teu nema deui reupeureuh ngararasakeun ka nyeri bari jumerit dina ati. Naneda kanu maha kawasa menta ditang tayungan jeung menta dikuatkeun lahir batin. Keur kitu kolebat rarai ramana nemongan atra pisan aya hareupeunana galindeng aya soratan katinggalan. Nyai anak bapa ulah ada al subaha sabab hidup teh keur ngalalakon sing kuat geulis. Sing kuat dangke ge moal burung pinanggih jeung kasenangan. Sing kuat narima cocoba sing lulus tina ujian. Barang ngadenge eta sora Nyi Partiwi curingha korejat hudang siga aya nu ngahudangkeun. Tanaga ngadak-ngadak datang deui panon buncelik neuteub ka langit ambekan ngahegak siga nu capek. Bapak, pokna dumareuda puguh we mawiwit reuwas menipias bakat kusieun bisi Nyi Partiwi keura dina kaayaan pikiranana teu beres. Nyai geulis sing kiat anak king sing sabar sing eling. Istighfar Nyai sing emut kanu maha kawasa. Cek mawiwit bari nyekel kana tak-tak Nyi Partiwi. Hatena hariwang bisi Nyi Partiwi sasar. Memang bener pikiran Nyi Partiwi keur tagibur teu pati sadar kana kaayaan. Lantaran kabawa ku alam samar. Tapi sabada digebah ku mawiwit Nyi Partiwi ngusap beungeut terus istighfar 3 kali hatena teteg deui. Mak kuring teh inget ka bapa anjeunna geus 2 kali nemongan sarta swantena kadenge deui meninong toreng. Asa deukeut pisan kana ceuli teh duh mak kudu kumaha atuh kuring teh. Sing teger Nyai sing teger eta teh hiji tawis yen tuang rama teh teu ngantep ka putra. Tangtos nalingakeun ti kaangangan. Ngaping sareng ngajaring ti katebihan. Mugi-mugi ulah kadalon-dalon sing engal aya dumukna sabab upama kieu wae mah moal matak soak jeung samar kana salamet. Mate nyarios naon asa teu kaharti ku kuring. Kieu Nyai maksud mate nya ieu katunggaran teh ulah lami teuing. Cobi-cobi nya teh cocobi ti Gusti parantos katampi nanging panuhun ulah lami teuing sing engal lekasan tak kitu Nyai. Harapan kuring ge kitu mah. Sarua wae tapi kumaha atuh da kaayaan teh. Kieu bae tapi keun bae mah. Ayeuna mah urang teh asal jag-jag we. Aya tanaga sakalian diuk cik atuh kuring teh menta kadaharan. Cek Nyi Partiwi tuluy nyarane panon melong kadua orok. Nyi Partiwi tuluy nyarane panon melong kadua orok nu dua. Mangga Nyai teh ieu pupucukan sareng bongborosan lumayan. Lumayan ye keur tama lapar ulah leus teuing jeung salirana. Calebak Nyi Partiwi ngadaharan pupucukan jeung teu ngarumas deui. Sabab geus bulan-bulan kikituan tara manggi sangu atawa dahareun sejen. Ari mawiwit neuteub ka orok manehna bingung kudu kumaha nyusuanana.
Sabab geus bisa ditangtukeun yen Nyi Partiwi moal biji ti susu mangkaning jauh kacai eueuh keur nginum-nginum acan. Nyai cing cobian sakali deui pinareup teh aya caian. Kek mah urang cobaan. Nyi Partiwi neang-neang. Tapi tetela teu bisa seutik-eutik acan teu biji tetep garing cara nu geus-geus. Cilaka mah eueuh caian. Kumaha atuh Nyai orok can disusuan? Luka teuing kuring ge bingung mah. Orok nu dua bareng ceurik oa-oaan patarik-tarik kumaha wiwit di pangku hiji, nu hiji diroroesan ngajejek kandang daun anu dipake tilang. Nempo kaayaan kitu hate Nyi Partiwi nyeri asa disisit ku hinis. Lantaran kasangsaraan asa kacida teuing, asa geus leuwih ti ukuran. Mak, kuring boga ali teh 5 geus dibikeun ka anak kuring anu palid hiji. Ayeuna tinggal 4 urang bikeun 2 ka orok nu aya, pek dijieun rara deui tina lamak mah. Ulahnya Nyai bisi leungit deui ke lebar. Mawiwit teu satujueun. Pirasat kuring geus goreng. Mak, ya budak teh can puguh kapiara ku urang sabab kaayaan batan sakieu. Jabah kuring geus lungse taya tanaga moal sanggup miara budak sadua-dua. Pan aya emak keun ku emak ngurus budak mana barina oge. Nuhun emak tapi ilalakon panjang keneh. Kahirupan masih kena loba gogoda ujian can rengse. Nyamangat atuh ari kitu mah. Mawiwit ngecagkeun orok terus nyieun rara. Tina lamak nu ngadadak nyoehkeun tina samping. Tekung silila gerengse 2 orok di kongkorong ku lamak. Gagantelna ali nu make tulisan teh. Nuhun emak tak kitu mah regreg kana hate sabab kuring geus bisa ngawaris ka anak. Ku hija barang nu bisa ngampel kana dirina. Mawiwit teu nemalan manehna teu ngarti kana tujuan Nyi Partiwi. Ayeuna urang kudu init deui emak ieu tempat kurang aman. Bisi datang manten sato galak. Cek Nyi Partiwi ngajak ini. Mustahil Nyai urang moal bisa nuluykeun lumampah. Sabab ridu ku orok sadua-dua jaba awak Nyai can sehat pisan. Tang turipuh di jalan matak sangsara. Mawiwit ngahalangan mung diajak ini. Najan cicing di dieu ge sarua wae mak kasangsaraan moal ngurangan. Tah kulantaran kitu mending keneh bari leumpang susuganan aya milik. Bisa anyog ka sisi leuweung nu ahirna nepi ka lembur. Harapan mah ge kitu tapi leuweung teh sanget. Loba keneh siluman jeung setan nu marakayangan. Urang ge buktina kata limang geuning teu nyaho jalan nu maksud rek ka lembur kalah ngapruk ka leuweung hideung. Tapi usaha mah kudu mak keun bae ulah mikiran hal eta. Sabab nu nangtukeun angin Allah atuh saja bati kitu cicing. Cicing ge moal matak jadi bunga sarua sangsarana sarua bingungna. Nah kuat mapahna Nyai. Urang maksakeun mak. Mama hariwang sabab patuangan Nyai teh can kempes. Sigana mah aya keneh jabang bayi nu teh can medal da geuning melenung keneh. Ceuk Mawiwit bari nunjuk kana beuteung Nyi Partiwi. Atuh mending ngajenghok Nyi Partiwi teh terus tungkul bari ngarampa beuteung tetela obongan Mawiwit teu nyalahan beuteungna melenung keneh. Ma ieu teh naon hartina rek iraha putusna ieu perkara. Angin Allah nu Maha Uninga mama teu wantu naguh. Margi kahirupan jeung lalakon Nyai pinuh ku kaanehan, teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Sangakeun bae kanu ngagelarkeun manusia kadunya. Nyi Partiwi ngahuleng. Ujian asa beuki berat sabab kudu ditanggung ku lahir jeung batin. Awak ruksak jeung sangsara batin nyeri jeung nalangsa mun keur aral mah sok hayang maehan maneh. Bakat ku soak ngalakonan dodoja. Geus teu sanggup nuluykeun hirup. Nyai kumaha tu ayeuna nah bade kuat lumampah dina kaayaan kieu. Mangga emutan sing apik. Ceuk Mawiwit siga nu ngahalangan sangkan teu lumampah poe eta. Kaharti emak da memang karasa ku kuring oge. Awak lungse taya tanaga suku leuleus teu nangan. Tapi ari cicing we di dieu rek senang da. Nah rek bebas tina kasulitan hirup pasti moal emak. Ayeuna Mawiwit nu ngahuleng manehna teu bisa nemal sabab karasa jeung kaharti. Yen cicing we di dinya moal matak aya kamajuan. Sarua loba bahaya nu ngancam tungtungna bingung kitu salah kieu salah. Ayeuna mah nyangakeun atuh ka Nyai. Nya urang init mah. Hayu atuh tapi ka mana? Kumaha orok ieu? Wayahna pangku ku emak duanana kuring mah mawa awak sorangan ge berat. Mangga atuh Nyai, keun urang ais ku emak. Cek Mawiwit terus ngalaan sampingna tuluy disoehkeun sina jadi 2 bagian. Maksudna sangkan bisa ngaiskeun cakatuhu. Ari keur nutupan awak ukur ngagunakeun rok anu geus rawing nu biasana dipake rangkepan. Hayu Nyai urang init. Nah mati heula kuring nuturkeun paneuri. Milihan nu rata jalanna ulah kalamping bisi tiguli. Nyakeun urang milihan nu rata Nyai. Braduanana leumpang ninggalkeun tempat lahir 2 orok. Mawiwit ngais orok sadua-dua ari Nyi Partiwi leumpang paneuri make iteuk anu kudahan kai sagede leungeun.
Nu lumampah dijajabkeun ku reangna sora manuk, dicengcerikan ku surili, dijujurung ku sora lutung, dibeberah ku sora oa. Manintin milu cerik ti kukur milu ngahruk, saeran midangda milu nalangsa, ungkut-ungkut ngaguk-guk milu bingung. Seor-seor dangdaunan seah katabaku angin, pangpung garing maruragan kalakai pating kalayang. Daun dahu pating aroyag jiga anu ngagupayan. Mileuleyankeun ka Mawiwit jeung ka Nyi Partiwi nu keur lara balangsak, ngalalana di tengah alas bandawasa. Di satengahing perjalanan dua jalma nu tunggara diuji ku adiku alam. Lantaran harita turun hujan anu gede dibarengan ku angin anu ngagelebu, gelap dordar mata ketir, kilat pating kurilap matak ngaruntagkeun hate. Rep leuweung jadi poek langit ceudeum kahalangan ku mega hideung nu mawa pihujaneun. Seor-seor cari hujan ningang dangdaunan. Angin ngaguru handaruan ngahudangkeun pacet anu keur nyarumput. Racleng napuk ka Mawiwit jeung Nyi Partiwi nyeusup getih nu sangsara. Cilaka Nyai, hujan teh teu nyahoeun kana nalangsa nya. Kudu kumaha mun geus kieu Nyai? Ceuk Mawiwit bari dongko maksudna sangkan. Orok kayuhan anu iuh kayuhan ku awakna. Tapi taya hartina sabab hujan teh gede meni ngagebret, sai leuncang ngagulidag di tongoh kalebak. Itu aya daun teureub mah budak tiungan. Nanganyaikeun urang tiungan ku daun. Mawiwit mulung kalayakai daun teureub nu raruba dipake niungan orok. Tapi najan di tiungan ge keukeuh budak teh kahujanan, beungeutna baseuh sarta kana bibirna. Aya cai nu nyak celakan dua budak pikawatireun. Cai nu maseuhan bibir tuluy dikenyot ku tap-ketap siga nu hanaang hayang nyusu. Ma kuring mah tiris ieu suku meuni baal. Cik milu muntang bising labuh sabab jalanna laleueur. Pek nyekel kana siku mak, ngan kade sing hati-hati Nyai. Nyi Partiwi muntang kana leungeun Mawiwit laleumpang silih cekelan. Sabab jalan leueur jeung kagok ku cai leuncang para mitra sadaya. Ari Nyi Partiwi bari leumpang teh melong kana beungeut anakna, tetela kaciri meuni geunteul ka tiisan bibirna semu biru. Tapi budak teh teu daek ceurik kalah kakutap ketap ngaletakan bibir nu kabaseuhan. Para mitra kaum dangu, nempo kaayaan kitu hate Nyi Partiwi nyeri lain memeueusan. Watir ka anak nu sangsara kabina-bina atuh pikiran Nyi Partiwi jadi malaweung. Teu museur kana tincakeun akhirna sorodot suku katuhu ti Soledad. Galeong kebut Nyi Partiwi labuh tuluy ngaguliti kalebak. Mangkaning gawir nu luhur ari Mawiwit kabantingkeun lantaran leungeunna dicekel ku Nyi Partiwi. Kubrag sorodot tigolosor kalebak lantaran lamping jeung leueur. Ari tarek muntang teu bisa sabab kalah nyekel orok anu keur adi ais. Atuh ukur bisa jejeritan menta tulung. Tulung, Nyai ieu mah tulungan. Sora kasilep ku ngaguruna hujan jeung angin. Mangkaning leuweung teh para mitra poek teu bisa dicegah deui Mawiwit jeung Nyi Partiwi papisah sabab ti gulingna teh teu sajurusan. Nyi Partiwi nyangsang dina rungkun cariu teu kungsi ngagero deui sabab tina awahing ku reuwas langsung kapaehan. Atuh teu bisa gura-gero menta tulung nyang saya dina areuy. Suku jeung leungeun kaceretan ku cileuncang awakna nyangsang dina areuy. Ari Mawiwit jauh ge ngagolosorna tapi aya keneh milik. Salamet teu kuah kieu ngan orok gogoakan duanana, reuwaseun meureun. Mawiwit gugup tuluy mapai gawi rek hanyat deui ka tongo, tapi teu bisa sabab kacida gurawesna jeung leueur. Kapaksa mabal ngajauhan nu akhirna beuki anggang jeung Nyi Partiwi. Aduh Gusti, nah aya wae atuh gogoda teh. Kumaha nasibna si Nyai, alah nah hirup atawa pae. Ya Allah, jeung tiba tali kieu-kieu mah atuh punut we nyawa abdi teh Gusti. Kumaha ieu orok? Ceuk Mawiwit reg eureun heula nempo beungeut orok, tapi teu sidik sabab kaayaan ukur remeng-remeng. Tapi sidik hirup keneh sabab nu hiji usik nu hiji ceurik. Geus bugu kitu mah Mawiwit leumpang deui sakaparan-paran. Nuturkeun indung suku nu dimaksud rek neangan Nyi Partiwi. Tapi kalah kabeuki ngajauhan sabab teu nyaho di kaler kidul. Geus teu apal kana kaayaan leuweung di barung ku hate nu gempeur. Waktu sae para mitra sadaya.